Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ari reuni teh Kang Busenya. Resepna reuni teh kan urang mah sabenerna teh zaman calana pondoknya. Calana pondok baheula mah. Zaman calana pondok SD SMP jadi sabenerna nu paling akrab mah urang reuni SMP. Karena mun cekolot baheula mah reuni SMP mah reuni bulu kumut. Nya punya. Tah. Calana pondok katingali kana tur. Anu aya buluan. Aya anu naon teh mun ka SMP baheula mah kan urang teh ingsereuk-ingsereukan. Aya nu gagaro wae nya punya. Tuh. Aya nu bari upacara teh geunan kieu wae. Aya naon teh ongko upacara tagap sleting muka balada calana pondok sleting muka saya mah baheula pan make ararau sana pondok paling jahil di sekolah teh paling jahil kumaha cicing paling kerapat teu nya saya make kaca di dieu teh make kaca nya dikitu we tinggal oh nya jadi sakelas teh apal sia salana jero teh da bager acan baheula mah acan aya awewe geulis itu aya neng aya neng sugrugut ngas ya kitu hungkul hayu urang apel sugang teh bener apel ke SMP nya Kang Dedi tak ingat nganter Kang Dedi ningali hungkul kentengna belengeh ini atuh naon nya baheula kitu baheula eta masa SMP oh aya nu kitu Bu aya nya aya wae tah ayo ngomong kieu mah ini di mah sekolah cerita mah nya sekolah boro-boro mawal ya heuh tuh aya cenah itu ge Kang Edi ge kitu baung teh nya ayeuna bageun bisa ngadoa baheula tapi Kang Dedi mah bageun neraktir wae raktir da sok aya wae jeung babaturan teh nempel we terus ka mamana teh nuturkeun si goreng hayang di jajanan hayang di jajanan tak saya paling deket jeung awewe baheula nah bapak imah teh jauh yo sekolah yo tahun 72 teh lulus ya kira di sekolah keneh tahun 7 hiji ti kira condong saya kira condong pan nya kacing udah tuh nya baheula sangsaranya bapak teh bukan duit tara di pak di bere-bere acan ongkos nya jajan ada ketan teh awewe urang mah umpam sia di kira condong kacing udah patuh sok mapai rel kereta api nya ayo Bandung teh api pura-pura dieu ku awewe teh ngabasa heula paling dogo sia ku awewe baheula oh nya cenah beuna batur baheula nyebutan ge si Kusyeul mah cenah pangkasepna lain urang oge kan ieu teh Kang Kusyeul urang teh caritana teh kan ieu teh sarua ke reuni sarua si Didin babaturan urang ka mana nya si Didin aneh aing ingat si Didin Didin aing mah jadi sedih kieu boga babaturan reuni teh alumni 87 kieu sia naon maneh eta ya Allah ya Rabbi aya nu juga naon standar ing setara Didin aduh iya nu paling ganteng alumni 87 Didin benar si Didin kan bener ulah nyebutin ini di rumah geus ganti ngatra saha Seli sekali deh Seli amit aing mah lain iya Hampura ketua alumni 87 SMP Semang Hampura lulusan juga kieu iya apaleun baheula mah ieu Kang Dedi udah Kang Dedi di WC Kang Dedi Gunadi oh astagfirullahaladzim di WC disebutkan nih abis ada kapan la ilaha illallah orang kan SMP dan kena disebutkan ini si Rono Rono di mana sih? Rono di mana sih dicium kurang Kala aturan
aya bingung lah sebaheula mah nyobat. Ayo urang enang kudu nanya ngomongna saha? Seli. Ya, Lain. Seli ari maneh nabet kaberangan ka mana wae. Oh, tadi isuk-isuk ka dieu teh. Mani ku alumni. Heeh. Tidak usur ka bese. Ah, biasa ini. Dedengon biasa. Oh, harga dirian dedeng mah. Lain kumaha? Ka WC rek naon eta di WC? Lain alumni lalaki di desa runihinnya. Oh, dihina. Pas asup ka WC juga tadi kumaha diangkat. Aduh wakil Lain si anggur tuh ya ulah wakal lalaki da malalikir marbot ge digali maneh mah ongkek. oh siap nya lain ti saprakira yo aduh make celana pono. waduh apaan baheula di SMP cita-cita jadi satpam satpam nah ayo jadi kieu ya sabrak operasi gagal. Operasi naon teh? Sesar. Aku mah normal masih gadis. Oh. Gadis mah saya kudu teuing. Ieu mah gagal kabeh. Aduh. Nih. Ieu tah ieu aneh urang mah. Aneh ngomong baturan teh. Lain itu sekarawi. Terus sekarang nyawang geus eta tuh. Apaan sarua tuh jeung mana salumur urang teh? Oh, urang mah ya. Urang mah ya. Boga pamajikan teh opat harita teh. Opat maneh. Heeh. Da siga mobil 5 tahun cerai ganti, 5 tahun cerai ganti. Si eta nya itu. Ayo mah naon? Teu beneran, boga salah kita. Nah, Bukan salah ki kumaha asa barari ngurun teu kabeneran kumaha. nya sageus-geus kieu di wadal. Untung ate yang bingungna, eta jurig teh teu beukir. Ada kumaha ge sakaya. Aya juri kok atuh pilih-pilih kanu kieu mah tah. Pahit paling coba lamun baheula engke di mana kita lulus gitu ya di lembong juri Pak bener engke terus kebenaran nanti Tapi lah memang ieu mah tiba heula kieu geuningan urang mah marembal si mah beklan sorangan geuningan tiba heula geus aya bakat namanya urang mah main poli mah encak sorangan urang mah geuningan diajar ngararokok si mah ngomeli positif di jero jadi apa namanya positif teh gitu nya cara ieu mewah asupan ajar kita mewah asupan lain hah gawe atuh tah juragan kontrakan ieu nama wah ngan teu narima model kieu mah nya teh nya moal biasa dihina dede reka mana eta maneh ya ieu babaturan urang nu lain teh sawae urang teh udah teh maroho deui babaturan teh hah mana itu kan dandarana dadah halo ya tepuk tangan ibu neneng ibu neneng yo mangga tuh itu kan dandarana ibu neneng Iko kasih poesan Eko eta teh geng kamu gawe di salon ieu aya nyaho aya salon singkatanna siap disiksa kayak orang bloon benar cicing gue hidup besok ka salon ini tenan naon kan ari nu ngaranna reuni mah kan urang teh temukangan rek urang papangi jeung saha jeung sakeun urang nyaho keur leutik nya keur nyaho leutik lagi ingat ieu keur busiat busiat wah urang apa geula anu kudu prat gusul ana mah diomong-omong mah ada bacakan lah ngecekan juru itu ya dari tata ngecekan benernya jadi ada teh ku Kang Edi baheula kumaha kumaha ku Kang Edi di kumaha Kang Edi teh beuki pisan ka awewe heeh nah kaekeun jadi berarti ngomongnya teh karena kayak gini nek sok ngawilujekeun ka nu reuni pan baturan maneh
Asa teu warau. Suaraku. Pada memang lain sakoa dirinya. Ngan ngawi lo jajan kan reuni. Ongko alumni. Siti kumaha? Urang mah waduh. Sakola asuh. Dah, cek aingnya keluar. Udah habakna teh. Wah, aing mah deket si eta anjing. Sok. Oh. Sini. Ah, tadi yuk. Tahu aing. Wah agak muda. Yang artis ya ini ya? Artis lain. Hah? Lain. Artis ya? Lain. Artis lah. Lain. Ieu mah artis anak-anak teh. Oh, artis. Geus mending aku. Mending aku. Artis ya? Lain. Artis aku ngaku. Lain siapa? Ngaku artisnya. Nya. Ini artis di Tokyo. Cek aya. Aku aing jawab. Modelnya. Asal ningalinya orang modelnya. Model bener? Nanya model jika muning. Emang gak mau nggak suka tinggal terus. Pak Tong ting. Sally pada nyanyi, pada pidato. Tadi. Ya. Ada lagu bangong, aing mah. Kamana karab. Ya karunya ya teh nanti pada tararuan. Urang nanti urang sarengan ayeuna mah SMP 11 Maret teh. Bilih bade jajab anjeunna sadayana parasmanan bilih aya kata pengantar kata terakhir di seri. Sok ibu-ibu sok. Ibu-ibu. Alhamdulillah urang teh tiasa tepang. Alhamdulillah urang teh tiasa tepang. Riung mumpulung dina acara perceraian abdi. Iya reuni. Ayo mana nanaonan kikituan teh teh. Geuleuh teuing. Tong sarwana deui ya. Ya jadi pipiluan di sarwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan atuh kanggo Kang Deden Mary. Bilik kangen ka Kang Deden Mary dangukeun di Dahlia 1,5 mm ngadongeng jam 3 sonten. Oke, alhamdulillah. Mohon urang biasa ditepangkeun sareng Kang Kuseun. Mohon. Nonton awe-awe sih lalaki we. Sama lima anjeunna pada nyusul seniorna dinten ieu teh jabal. Nyusul senior-seniorna mohon. Mong malaka. Nyusul ka mana sia ka alam baka. Kan opakeun ka aing si panjang umur kitu sih. Si kalau baca. Ya sok teu bener Kang. Ya kami lunjukkeun heula ka aku sasarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kanggo ngador. Kau bisa dulu mudah-mudahan ibu-ibu sarena. Ya, Ada burung ya official buat itu. Tong hilapnya jadi komen di subscribe di ngador official 2 kilo. Ya tepuk tangan untuk ngador official 23. Ngador kari tanu ngandung bodor. Ngador bari ulin jeung ngabodor. Ngador tolohe harsok ngabanyol. Ngador ulah osok darderdor. Ngador kari tanu ngandung bodor. Ngador bari ulin jeung ngabodor. Ngador tolohe harsok ngabanyol. Ngador ulah osok